Ngopi heula euy. Mana udud lagi teh? Aduh, nah yuk. Jama kembaran. Nah. Yuk, euy di dieu mah aya kopi. Ieu mah. Ning asaan heula euy. Woi, saya tak. Yuk. Mumpung jaman acan keluar dia tadi. Alah, gening kopi nage bae. Nah kusaha ieu. Woi. Udah. Naon ieu naon? Naon ieu aya naon? Naon ieu aya naon? Enak wae eta teh geus maekeun kopi Kopi ka kabur. Hayu kita milu jeung aing. Bel, ulin. Oh, teh. Cidu eta. Kopi sebeok itu ieu ragrag. Lah, naon sebeok euy. Bel. Yuk, sia tanggung jawab tuh. Ya naon ieu? Cici heula maneh, Jon. Yuk maneh. Bel, cenah mana kajak urang kok ngopi. Cenah ieu ngopi kopi na mana ieu mah? Bae kieu tadi geuraji. Lah, pan maneh tadi maekeun kopi lumpat. Jaba sarua baju hideung. Beunang itu deket di Mamang Jugul maneh teh lah. Masuk na wadul. Lain. Sieu nya. Anjing gantian tuh euy. Wah, aing ka dieu teh hayang ngopi si Beo, kopina ieu ragra kumaha Kamu tahu udah jam juga ini. Lain urang mah tos di warung. Urang mah teu mecahkeun kopi ieu teu Aing keur duit teh hayang ngopi tah si Beo. Teu nyaho urang bener. Coba hiji-hiji na. Aduh. Untung ieu teu kapanggihkeun euy ku si Beo. Aduh, mun ka tewak cilaka pokona aduh. Woi, Dok. Sia lain ngejatkeun ka aing. Aya naon atuh ngejatkeun sagala? Si aku naon kitu eta mending ngos-ngosan kitu siga nu tas diudag juri. Dah, ieu mah capek sotenan tas olahraga lah ya doh. Biasa badan bih teu kaku. Anjay, berang-berang kieu sia olahraga, Dok. Kuat gitu fisik sia. Pan heueuh lah aing olahraga wae teh ieu. Ambih kuat fisik. Pan urang sok dihina wae bari doh, bih kuat mental ning deui. Oh, sia gatulah lanjutkeun olahragana. Aing mah da terus we ka warung ieu teh. Yuk. Aduh. Untung ieu teh kanyahoan euy. Salamet. Gara-gara maneh nya maekeun kopi, urang jadi teu ngopi na jeung si Joni tah. Kumaha tuh tanggung jawab? Aing gara-gara maneh yo. Maekeun kopi aing teh jadi ngopi jeung si Beo. Kumaha ieu? Sumpah aing mah, John, Bel, swear, lain ku aing mah teu nyaho masalah kopi ieu mah. Sing dem aing mah teu nyaho ieu mah. Ah, masih kini teu ngaku. Sikat. Aku maneh. Ayo nih, Jon. Ieu cak aing si ieu maekeun kopi aing arek ngopi ge jeung si Beo. Anjing. Deh. Saat bae kieu kumaha? Sabar yo lo ka ditarenggelan, sabar. Cih, aing mah sumpah ya, Bel. Ieu mah kopi malin ku aing, sing dem lagi aing mah. Teu nyaho ieu masalah kopi mah. Sumpah aing mah. Teu nyaho. Lah maneh bohong pisan tuh. Maknya ieu ku juri geura. Maknya juri beukeun kopi pikir atuh. Alah, mana depan lompat ka ditu tuh. Tas maekeun kopi teh. Beunang we ditu deket mah Mang Jugul sarua di baju hideung. Terus emang ai salah mah ngaku we ulah tinggal wadul. Ditareh ieu masalahna. Ngaku geura. Sumpah ya aing mah lain ku aing eta mah. Aing mah teu nyaho naon ieu masalah kopi mah. Bari ge aing mah teu nyaho di aya kopi nage. Teu apal aing mah sumpah nage. Yo, Jon. Beo, urang mah da teu nyaho urusanna ieu heuh. Urang mah ini teh. Hai.
Ya, lai. Gantian sama mana eta kopi, bahe, jeung rokona tas sekalian atuh. Heeh, mana teh gantian guat lah. 30.000 ya jeung udud jeung kopi segala guat. Sumpah ya aing mah beo, Jon. Aing mah teu boga duit, boro-boro 30.000 atuh. 500 perak ke aing mah eueuh. Geus aya mah lepaskeun we beo. Mana boga hutang sebeo 30.000 awas teh dibayar sia. Boga duit. Jumlah kade hutang. Ade. Jek, kenaon maneh Jek cerik? Aing teh ditenggelan do. Ku si Joni jeung ku si Beo, aduh aing teh dari awak kieu. Aduh. Ji, ning bisa ditenggelan kitu, kaya masalah naon ieu teh? Ku aing teh nyaho do, teh nyaho aing teh nyaho masalahna, hidup di sere ditenggelan gara. Cenah manaon gara-gara mahekeun kopi dan bari aing teh nyaho teh kopi teh. Bari nyaho di mana ngopina kitu nyaho aing mah. Sok geura caritakeun ti mimiti ieu teh kumaha permasalahanna? Sok mimitina awalna pokona sok caritakeun geura. Puguh aing kitu nyaho do. Sigana mah si Beo teh rek ngopi heuh. Mau kopi kadinya ka hareupeun imahna, da tadi ga aya di dinya ngagelasna teh. Ngan kopina teh bahe. Bari nyaho usaha ngan nguduna teh ka aing geura. Bari eta teh aya si Joni ieu teh ih galakna aing kali tenggelan kuduaan. Dipuk-bak aing duduk tik-tik. Oh, kitunya permasalahanna teh. Ning bisa waka-waka ditenggelan nya ieu kumaneh mah aing mah. Atuh aya kitu mah salah sangka. Aing anjir kalah pada regel kieu nyeri awak kieu. Coba aing kalah ka boga hutang geura ka si Beo 30.000. Da ngagantian tadi kopi. Coba kudu jeung ududna geura. Aing kalah karipu awak kieu asa ringsak. Aduh. Sing sabar we tuh nya Jack. Aduh, urang mah teu bisa mantuana naon nya lah. Sing teres cager we maneh mah keur apes meureun. Ulah. Dok. Nah, Yo, sia nyaho teu? Mang Bojek tas digebugan ku si Joni jeung ku si Beo tadi. heueuh apalai da urang tadi panggih jeung si Bojekna. Oh, geus nyaho. Nyaho teu? Eta masalah nama sepele pada Mang Bojek maekeun ieu kopi. Heueuh, urang geus nyaho. Oh, mana geus nyaho penyebabna. Heeh. Ieu lai, aduh. Sabenerna mah eta teh gelas kopi teh murag teh ku urang. Oh gitu dok. Parah sih mah dok, bener-bener parah sih mah. Baruk sia eta nu non nu mahekeun kopi nah itu Mang Bojek karunya nepi ka ditenggelan. Heueuh lai ku urang teh sebenarnya mah aduh. Mending aku kitu lai. Tapi reuas si digebugan ka si Bojek. Diulah da ulah kitu. Nah ulah lai. Cenah maneh hayang digebugan eta juga Mang Bojek tadi. Maneh kuat baru nyok kitu. Nah ya. Ih heueuh oge lai. Coba kudu ngaganti rugi kira 30.000 kopi jeung rokona. Heueuh atuh kudu kumaha urang ayeuna lai. Ai cek urang mah kieu ada ulah ti ngaku. Tapi karep kita ngai hayang digebugan jeung ngaganti rugi. Jung ngaku ka ditu. Heueuh lai nya, nuhun sarana. Heeh ulah ting ngaku lah. Heueuh, siap-siap ieu nya nuhun. Ya udah orang kasih beli kopi enak mah. Nah, udah duit goceng lah lumayan. Sok kira minum. Mantapnya. Iya, enak euy. Ududna nak. Udud. Oh iya. Urang udah. Kita udud sok. Nah, euy. Dok. Sini dok, ngopi dok. Ngopi ya. Udud ora. Ya kopi segelas bertiga lah, mantapnya. Ya. Dok. Mana nyaho tuh? Urang tadi ngisi Beo anjing mending ngeunahna nenggelan Bojek geura. Heeh dok bener pisan. Bungan sama nih nambungkeun ngaku geura tas. Upuskeun gelas maekeun kopi sagala. Duh, aing eta kopi hiji-hijina. Untung muga duit goceng kalah meuli deui. Beo, emang bener eta si Bojek eta teh? Ngabahekeun kopi maneh? Heeh bener Jon, soalna di jama belah ditu mah. Jaba baju hideung eta hiji-hijina jama teh. Baju hideung. Lah, eta sekira baju hideung. Eta pan maneh baju hideung. Tapi da orang mah yakin teh euy si Bojek da pelakona. Soalna di jama belah dinya mah. Heueuh atuh Beo, piraku mun urang mah kalau mau kakara keluar imahna ge ayeuna. Iya, dok. Aing tadi puasna geura jeung si Beo nenggelan si Bojek, aing di kamari mun hayang nenggel batur anjing. Bisa tuh nya. Jon, Beo, urang naik balik heula lah mau ngopi ieu yuk. Ye, maneh mah. Iya, mana tuh? Lai. Aduh, anjing lai.
Awak aing gitu nih nyari nih larangkung gitu. Aduh. Deng, karunyanya mang. Deng aing geura lain. Coba digebugan, coba kudu ngagantian 30.000. Aing duit di mana gara boro-boro 30.000 aing. 500 perak jeung meuli pecin ge eueuh aing deng. Yo mang, sebenarnya mah ada nu mahekeun kopi si Beo teh si Kido. Hah? Si Kido? Ning mana apa lain? Heeh, si Kido mang pan tadi si Kido nu nyarita ka urang. Ah, kampret si Kido. Aing tadi papangih mah teu ngomong naon geura polos we si gantunya hoa naon. Ayeuna ka mana si Kido na? Tuh tadi mah kabeh di itu tuh mang ini tante. Kampret. Kampret si Kido kehed baru teh sia anu mapeskeun gelas si Beo teh tadi jeung kopina. Goblok sia teh. Namanya nyawa cek saya ta info ti mana? Ah, goblok info. Aing tadi ieu papangnya si Kaslay, ku si Kaslay di kabeh dibejakeun, dicaritakeun bahwa nu salah teh maneh. Goblok sia teh. Kampret emang si Kaslanya coy yang diomong-omongkeun di kabatur di ka maneh di kana digebugan. Aduh, kacau ieu mah euy. Pokona ayeuna sia kudu milu jeung aing. Lah embung ayo si digebugan. Lah hayu aing mah teh yang nyaho Lah, milu. aing embung. Ayo sambil Kido. Lah Ampun ya ampun. sia Kido milu. Ampun. Ah, Naon ieu? Rariweuh kieu kunaon ieu mang ujek? sok ngaku kehed ngaku tang ngaku sia teh. Ngaku erek. Ya Beo sebenarnya mah nu mahekeun kopi maneh teh urang itu teh. Nah tapi pan nu dudagna ge maneh mang tadi teh. Lain aing Beo, udah siapa peda aing make baju hidung tadi teh nyangkana teh jadi ka aing, peda lain aing eta teh. Padahal masih ieu teh deul bajuna hidung. Oh Beo nu diudag ku maneh teh tadi teh urang. Kan urang mah mengkol da yang modal. Ah, baru teh maneh Kido. Nya aing geus ngeula mang bojek geura deuleu. Aing kepiluan nih Beo. Ah, sia kumaha Beo? Ih, manehnya dok. Pangkumaha tadi teu ngaku kalah ulang-ulang teu puguh. Heuh Beo hampura euy aduh. Urang teh pancek si Kaslay tadi teh cenah tong teuing ngaku. Astagfirullahaladzim. Si aing si Kaslay berarti si Kaslay tah yang make rokna heuh. Heuh atuh lah nang, yang si Kaslay euna mah. Ayo sia dok. Kopi ya, rokok. Say. Mana anjir? Duk. Lai, pangkumaha si Kido rek ngaku kumaha diulahkeun. Ya lain gitu ieu John, urang mah karunya nih entah kasih Kido bisa ditarenggeulan. Wah. Tikang. Cih, ning kopi nage bahe. Naku saha eta? Oh langsung ke kedeun. Uji langsung ke dulu. Tung mengkol. Oi, Terus dia. Cih. Terus Belo. Sa? Si Beo. Belok. Kadelo kere. Sia nang yang di dinya. Aing geus kana motor. Punya sekali tuluy eta. Terus ke sia teh terus. Aya naon ieu? Sia lah cuci. Aya naon? Ah, panuana teh lumpat di teras mahekeun kopi. Sarua ada di bajuna hideung. Lain. Terus satu goblok cing. Tas olahraga ya rai. Pan heueuh aja teh. Olahraga teh ambil kuat fisik. Aduh. Pan aing dihina wae nih. Kalau mau deui ya. Ngomong. Ya, Nasi Beo kelas seuri aya. sok geura caritakeun kumaha ieu mimiti pres nana. Bari eta teh aya si Johnny ieu teh ih galak na aing ngali tenggelan kuduaan. Dipukbak aing anu jublak na titik anjing. Kieu Ya ngopi bergelas. ngopi burger. Nih,
kopi bergelas bergelas. Aing bergelas dewa. Oh atuh beo piraku mun urang mah kalau mau kakara keluar imahna ge ayeuna. Wah. Tapi tadi 1 2 3 Tak ngomong guys, saya ngomong tak sok. Ngomong lo. Ngomong. langsung Aing Saya dah. jelain kampret emang si Kaslay ya aduh dia beja-bejakeun kalau kasih bojek dia aduh aing mah geus ieu mah. jelain ngomong langsung ke Mang Bojen kan ngomong serangan cuma goblok Oh, ke aing sih. lain ngomong Oh dia ngomong serangan dia ka mana? heeh Bukan kayak gitu. lain ngomong serangan Jangan lupa like, komen, Dan subret bisa di donate.